kaum muslimin wal muslimat jamaah awsat rutina sesuai sinar acara para tasbih ngatur tadi di payu acara perkabungan mengrupikeun tausiah agama atanafi tazkirah mau'idah anu bersangkutan sinar takdiman wa takliman bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaya naikeun walimah mengenang kafatur dinten pangarsa almarhumah urang sadayana dina wantos kudu simpuri sekaligus pada disangkakeun ka pangarsa Syekhuna al-alim al-alamah pangarsa Mama Juhi Kalsan Mantena di wilayah Kabupaten Cianjur Selatan. Insyaallah bina dina wantos urang sadayana urang sabi-sabi mempersiapkan diri kanggo nabi kana manuti anu bakal didugikeun utami ilmu anjeunna ka urang sadayana malih rupina banten bareng kita baru karwana angkawatos ka pangresa saresayos teh seueur lalagasan kitu pangresa mama mudah-mudahan singkat sukses ka lalagasan kitunya mangga waktu sekali kehormatan diserahkeun ka pangresa Mama Dewi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawal salam tarik neme disarangan ku keikhlasan mudah-mudahan segala hajatna masing aya dina jawab qabulna Allah amin. Anu ngawala amin saupami gaduh sametan mudah-mudahan sing digampilkeun milik rezeki amin. Anu amin mari berarti gede aragana gede sorana. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala sa'adata amamatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha
سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى لكل أمر مفتاح وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صاحب الشفاعة صلي وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالدين والصلاة صلاة وسلاما دائمين متلازمين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال أيضا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق زبلا من الذهب في سبيل الله وقال أيضا أن الناس ثلاث أسلاس سلوس للدود وسلوس للنفس وسلوس لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه امين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك امين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا قولا وفعلا وعملا وطاعة وعبادة اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واشرنا يوم القيامة مع الأولياء وادخلنا جنة مع الأنبياء عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sadaacan dilajengkeun kana pembahasan inti. Hayu urang sami-sami muji ka Zat Ilahi Rabbi anu mana mantena parantos nyiptakeun langit sinarang bumi anu mana mantena parantos nyiptakeun siang kalayan wengi anu mana mantena parantos nyiptakeun urang sebagai jalmi ibu jalmi bapak jalmi neng jalmi sanes kunti alhamdulillah urang didamelkeun diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai jalmi anu mana eta jalmi didamelkeun aya pamaget aya pemuda aya istri-istri anu cara rantik sapertos gida oge aya nini aki-aki oge aya sim abdi katut pun lanjut caroge abdi al-juhdi puja anu janten buku carita hayu urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla anu mana mantena parantos ngadamel ibu-ibu sinareng bapak-bapak
ya robbal. Sholawat liwat salamna mugi salamina didugikeun ka junjunan urang sadayana Habib tertinggi anti korupsi, pemberi rahmat pencegah maasi, baginda termulia anti durhaka, penyelamat dunia, pemberi syafa'atul uzma, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi. Oke tebakantun salam anu kadua mugia didugikeun ka para keluargana, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'ina, dugi ka urang sadayana, pamudah-mudahan urang sadayana masih diangkeun selaku umatna kalayan kenging syafa'atul uzma jaga di yaumil jaza. Amin. Hormatkeun sim abdi para alim ulama wal juama, para guru-guru urang sadayana, para asatid wal asatidahna, para kasepuhan anu aya di lokasina, pamudah-mudahan marantena masing ditambih-tambih barokah yuswana. Amin. Masing ditambih-tambih barokah ilmuna. Amin. Masing ditambih-tambih barokah rizkina. Amin. Kalayan pamudah-mudahan para marurang kalih mantena masing dijantenkeun marurang kalih anu sholihin, kalayan tiasa neraskeun kana naon rupi perjuangan marantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke anu dipihormat sim abdi Bapak aparatur pemerintahan, di atasan dugi ka bawahan, di pangkat ka RT-an dugi ka pangkat kepresidenan, anu aya di pedesaan dugi ka anu aya di perkotaan, mudah-mudahan marantena dina enggon ngaheuyeut-heuyeut dayeuh malah negarana masing tiasa ngajantenkeun ieu nagara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kalayan mudah-mudahan marantena masing kenging titel, masing kenging jabatan al-imamun adilun jaga di yaumil akhirah. Amin. Amin ya robbal. Oke tekakantun Bapak RT aya, Bapak RW aya, Bapak Kades. Alhamdulillah. Salajengna mahaturkeun nuhun ka Bapak pengatur waktu, pembawa acara, upami saur orang Sunda mah Bapak protokol. Nanging saur marurang kalih kiwari mah saur bahasa gaulna teh Bapak naon Bu? Di sebelahna teh Bapak Bapak MC singkatan tina naon Ibu? A Master of Ceremony disingkat janten Bapak Pandu Neng, mana si Neng kapalayu nanti Neng? Kiwari mah segala rupi serba disingkat malah gampang. Bapak MC singkatan tina Master of Ceremony, sekolah dasar disingkat janten naon? Ibu mana suaranya tuh Bu? Sekolah dasar disingkat janten
si ibu mah jalmi gaduh sanutan gede hutang disingkat jadi detang gede hutang delu desu deto sabun mandi sama hujan berarate berbubuk itu masalah sabun pokok. Oke dalam kantun ka ibu-ibu anu ditarium mudah-mudahan masih leungit kabingung amin. Gaduh kabingung ibu cobi bingung kunaon tuh sok si bapak gaduh hutang cenah ibu hutang naon bingung riuh dipake menang nganjuk cangka oke gamir sarua menang nganjuk cangka si amang geridit anganjuk panci sami cangka kiwari mah musim ibu-ibu teh paket COD-an oge cangka tong nganyuk wae atuh ibu ai teu gaduh jang mayar mah eta mah bingung didamel ku ibu semangat Bu semangat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar kamana suantun si ibu eta mah ngahepep mereka bagi deui si ibu mah ngahepep tadi padahal biasa nama anu sok langkung semangat teh ibu-ibu di majelis ningonan seseueun anu semangat ibu sasihan ningonan seseueun ibu maulidan rojaban seseueun ibu hidup ibu-ibu hidup ibu-ibu nya hidup da pamitu hidup malaya di dieu si ibu oge dalam kantun bapak-bapak anu di KOPA mudah-mudahan masih leungit kasusah amin masih diparinang kabinga amin serta mudah-mudahan Allah sainggalna tiasa urang bapak-bapak di antawisna oge sadayana sainggalna nakdirkeun tiasa diaroh ka Mekah amin alayan sagarpi hajat pangabutuh sainggalna Allah ngai salajengna sagancan diteraskeun sim abdi sejak silaturahmi ka sadayana palawaki oge sajanghunkeun dihapunten boh pilih sim abdi kirang tata kirang titi kirang bahasa kirang pangerti pamudah-mudahan henteu matak ngirangan kana lungsurna rahmat sinar magfirah ti Allah subhanahu amin amin ya Allah ya rabbal oge satacana dilajengkeun daya lepatna urang sami-sami maos jeung heula kalimah thayyibah malah mandat ieu tempat pinuh ku barokah amin Allah Allah
niatan dina sababar doa dina mukadimah tadi saja ngaduakeun khusus pembawa agama akhirul kiram 40 dinten 40 wangi kapengker khusus anjeunna kersana neraka tos dikantungkeun duit kajati urang ka asal garwana kersana ibunda guru kita Teh Haji Tantan Nur Hasanah anjeunna mudah-mudahan di alam barjana simpi nu angkere bungkul leuweut kalimatan-kalimatan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guru-guru yang sadayana sekali simpeuring niatan ada buatan mudah-mudahan baik anjeunna maupun guru-guru yang sadayana aya di sabureun tempat mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa amin. Amin. Dibarokahkeun keluargina. Amin. Berkahkeun soleh-solehakeun keturunanna. Amin. Sing disoleh-solehkeun para santri-santrina. Amin. Bandar sarasabina sing jadi garda terdepan lurus supaya generasi penerus anu tiasa entaskeun perjuangan-perjuangan anjeun. Amin. Ibu, bapak sadayana, para guru-guru naon sing kuring niatan ngaduakeun ka pembawa agama. Margi di mana kiai ajengan pembawa agama ngantunkeun alam dunia sesah yang berkosa. Jangankan berbicara 1, 2 tahun, 3, 10 tahun tanggung ayat generasi terus luraskeun terus. Beda. Akademis, fakultas, perguruan tinggi setiap tahun simpuri di Cibinong. Aya disebut fakultas statistik. Didinga gelarna aya SOS, aya SIP. Simpuri kampus ini kuliah 2014 katanya kartu dulu sudah semester 4. Dan sidik ada geus rumah tangga bageun sok direhat we. Sekalian aya mahasiswa ngiring oge. Ari ka mahasiswa asa-asa nangkeun, ari ka pusat mah diganyalan tuntas. Padahal pusat juga manusia. Akhirnya simpuri lurus dilanjutkeun. Mun SIP na bakal sarjana ilmu pemerintahan dan gaduhna adalah Pak Rahmat simpul gelaran jadi sarjana untuk Pak Rahmat dan lulus. Setiap tahun fakultas itu menghasilkan meluluskan minimal 100 mahasiswa keluar sarjana. Terus pupuk kayak aliyah tanggung, kayak kesana aliyah tanggung lebih dari 200 setiap tahun ngaluarkeun lulus. Tapi setiap pesantren tahun sakali can butuh menghasilkan generasi penerus terus. Lalu mari mudah-mudahan kiai ajengan masih dipanjangkeun yuswa, dibarokahkeun ilmuna, disoleh-solehakeun kurang karina, oke disoleh-solehakeun jadi santri amin. Kan Bapak Ibu sadayana nujankeun pertanyaan ibunya teu kaajengan. Nyaah teu kajengan. Resep kajengan teu. Nyaah naon? Nyaah mereh. Aya resep-resep Rita. Disimpulin mah Bu, ajengan teh kaos kana uyah. So, ibu lamun kana uyah. Lamun nyayur di dapur uyah teu nyayur. Kata uyah teh di mana disimpan teh? Terus. Tapi lamun keur nyayur dan nyayur tanpa uyah mah hambar. Belaan jauh di Jogjuk kajeng teh bulan hutan gelap jauh di Jogjuk anggang teang teu karasa capek na mapajalan satapak teu karasa cepat lantaran tumpak ojek pan modern namanya jauh-jauh ieu mah tingalian tahu tuh begitu pun urang ka kiai kajengan teu butuh mah hale-hale tapi terbutuh pada istilah kalau tengah penting urang teh kalau keluarga urang teh bapak ujang santri bisa kerja bapak remaja bapak pemudi kering muda teh teh saha nahan si apa kiai ajengan kiai ditungguan bajengan can koswa jam 12 itu kering teh we da can saling can iba bari babatah ka pribumi yang pilih kekerasan mah biaya naon wartosan we aya nama aya HP teu badakan teu HP teh aya kuotaan jas pas jam 3 teh nya ibu
balik jadi betul bagai anu dan bapak tuyul tahu yang cik bener bapak itu tuyul mahmud jelas murid yang lain hasib tapi kiai ibu amun galuh urang kali rek begesanan di urang kota pasti yang harapan teh moal nitah sasaha nu dititah saha kiai ibu tuluy rumah tangga keur nikah keur jajan urang kali pasti saha nu pibarang nyawa pasti kiai urang kali teh tadi geus jadi pamongkas galuh urang kali tuluy ngalahirkeun eta urang kali teh eta geus ngalahirkeun teh biasa sok marhaba anu mimpin saha kiai bahkan memena nama 4 bulanan nu mimpin 4 bulanan saha nu kiai 7 bulanan saha deui dia teh ngalahirkeun hese ngalahirkeun ya bidan mah berapa hayang nang kiai itu mau bisa mengajian bidan aya Allah haji jadi urang teh butuh kaki bagi situ iya mudah-mudahan angkat cebalah akan dasar dising gerakan dilakukan yang Rasul subhanahu yaum rijal top santri hari ini adalah generasi-generasi di masa yang akan datang amin mudah-mudahan anjing sing termasuk anu baris ngetosan guru-guru urang sana amin sing air syahid yang santri iya sakir lukahiti khususnya kamu para santri ulawaga yang gaduh isi lamun can bisa ngaji lamun can bisa iya sairanu kanoa khususnya para pemuda ulawaga yang rumah tangga lamun can boga usaha lamun can boga iya sairanu kakilu khususnya kalau ibu-ibu ayah ibu ulawaka yang gaduh inju lamun can boga minantu lamun can sebab lamun can boga minantu nggak bisa ambil di payun terus masuk ayo ambil di payun sadayana ibu ambil di payun baik itu kan atau di payun ambil leres lebih tahu hamil memang akad pernikahan kalau memang ambil akad hamil memang akad pernikahan bisa elaku secepot tai kotok tai lantung tai merilan lakina ojang lendok nges melenung ngandep buku lalakina itu ya maka ayat anak terparawan keluar tengah beding keluar timah ayat anak siap ketika mereka keluar parawan timah tengah beding perlu dibacakan doa anak lantaran lalu dibacakan bahaya doa anaknya dapat suara terang sebagai doa anaknya nyata cincang keling manut cingkleng cineteng los kakolong babasatan di mana mereka keluar parawan terutama tengah beding mereka keluar di dunia perlu dibacakan doa eta nah terus balik eta siloka sepuluh pungut teh cincang keling teh harus nanti ari cing teh mentah ari cang teh kacang keling teh pageuh jadi cincang keling teh mentah kacang pageuh itu harus nanti sahabat eta kacang lamun teh pageuh bisi dipacok ku manuk cingkleng yang lain ambil burung anu cileten daerah kita lalu dapat dipacok ku manuk cingkleng nu cileten engke bisi bos kakohong akhirnya bapak sakar nguling eta mata doa mereka keluar dulu ya akan dijawab punten perkasuhan para kiai simpulin langsung keringlah doa serius margi Yesus itu orang kali santri upami dengan dimingonakan pilih nunutan sebab di pangawasan teh ayat 2 di antawisna
hiji pangorosan teh jamaah sireum hartina sireum teh ngumpul di sisi bari beureum nu kacina mah baro teh beurang bubar pokok kabeh badak sungguh murah keheureuy saladina hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain jeung beuring niatan kapundhut bayakin ngarasa MC tadi sebagian Master Absalem Muli alias MC teh bagi kang santri jabatan pangtinggi-tinggi nah dina acara adalah pembawa acara alias MC. Namun sabab pembawa acara masalahnya luhur ilmu, luhur pangkat jabatan kita naik wayah ngomong. Kita eureun ku MC mah pangkat jabatan dina acara apa pangluhur-luhurna adalah MC maka musimkeun ge hormat dan mabudulu. Hadirin wa hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Dina leungi ayeuna beri lain bade ngaoskan tenang mamatahan urang deui dasri urang dia ahli ilmu ahli amal ahli ibadah nami lagi pondok pesantren lain umur 1 tahun 2 tahun AMN di antara pondok pesantren lain di Cianjur Selatan nu paling tertua di antaranya pondok pesantren ieu nu mawi hapunten sim kuring sanes bari mamatahan sim kuring sanes bari tausiah bari ngawurukan inti nama seja silaturahmi nomor hati dina paosan lima tanamkeun tilu hiji seja takdim wa takrim eukeun la eukeun kita ada peringatan maulid nabi berkaitan mengenang memperingati wafatna 40 tahun almarhumah Teh Halitan lupa doa jauh dijunjung anak kita kurang tanamkeun seja silaturahmi silaturahmi biji tina silaturahmi biji tanfaul bala nolak kana balahi amin lupa dua biji berkat tina silaturahmi bakal ngalobakeun du ngalobakeun du duit duit punten nasun kurimah ngaos kita di kontrakan di wargi tapi raka kalangkungan pikun bojo sim kurimah teu butuhan amal butuhkeun teh lain butuh amplop naon amplop teu butuh lagi mesinna hadirin da kieu teh moal terselenggara lamun teu aya dukungan mun teu aya kokompakan mun teu aya pengorbanan di sadaya leres sehingga geuning sok aya seueur lamun tatangga jeung tatangga hayat umpamakeun aya cekok cekom cemumun aya cemimin doon cedah codah cekom di mana-mana ayana eta cekom dina hiji waktu hayat otomatis cemumun codah cem cemimin berarti seueur seratannya bakal nyarangan tantanan wargi mah beres cekom hayat giliran tuh hajat cemun pasti cimokok teh bakal balami jeung salakina bapak urang teh kabar teh hajat ayeuna bagian cemun hajat teureun urang teh kudu nyawa nyamungan kumaha tu ayeuna gampang kumaha tingali dina buku panyamungan pas tingali dina buku panyamungan nyamungan teh bapak geuning 50.000 kumaha urang ayeuna urang leuwihan teh mah teh kira sabaraha 5.000 urang sok perhitungan nu mawi pengorbanan bapak ibu sadayana disangkakeun ka sohibul bait ieu teh lain pengorbanan nu sia-sia lain pengorbanan nu cuma-cuma tapi pengorbanan nu sangat luar biasa istimewa namun sabab nu diperingati dina wengi ayeuna adalah peringatan maulid Nabi Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiran manusia paling istimewa, kelahiran manusia yang paling mulia, kelahiran manusia bakal cikal menjadi cikal bakal aya makhluk di dalam nur hakikat anyar bakal urang bisa selamat dunia dan akhirat yang paling utama adalah ngalangkungan anjeunna ku urang diperingati nu disebutkeun maulid naon cenah aya maulid asupna kana kasus segata isim zaman atau isim artinya waktu dilahirkan tempat dilahirkan ayat disebutkan maulud ari
maulud mah isim maf'ul anu dilahirkeun. Ya rasul tasrif seka eta panasrif walada yalidu terus walada yalidu lidatan wa wiladatan bahwa waridun wadaka mauludun lidlakalid maulidun miradun pada maulid mangga asuna isim zaman waktu jeung tempat dilahirkeun pada maulud hartina nu dilahirkeun saha yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu aya di urang mah disebutkeun mulud bahkan ditakutung kemandang jadi mulud teu asup kana tasih asup kana sekat kan aya hartian hartina cek rasa urang lawan muludan aya muludan mah musim loba dahareun di bumi aya tuangeun di tepas aya tuangeun di teras masjid aya tuangeun di panggung teh tuangeun sateh tapi aku di dapong tuangeun nya kan pasina di dapong di wadahan kana halus biasana kumaha di dieu teu biasa kok biasa masuk di wadahan. Nah, ari maulid teh ditinggali pangna mulyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasana Rasulullah maulid atapi maulud waktu dilahirkan memperingati waktu dilahirkan di tempat dilahirkan baginda Rasul memperingati dilahirkan saha eta Kangjeng Rasul mulia ditinggali tina walidu wa nabi mustaqina minna maulidun minna mustaqina mubarakatan hartina ketika jalma mengorbankan sebagian kecil harta dana kanggo terserang dalana peringatan maulid Nabi maka ku Allah bakal dibarokahkeun amin ya hidupun sadayana berkorban nyamung sumarungsung aswalipun ketak dikahormat maupun guru apalagi mengenang memperingati wafatnya almarhumah guru tercinta ibu jeung barangkali ibu sadayana dikorbankan sebagai harta mana apalagi dikaitkan jeung peringatan maulid yakin ku Allah bakal dibarokahkeun. Kedua bauna wiqayatan ku Allah bakal dirangsa dijaga terutami keluarga urang berkah dina maulid Nabi mengorbankan sebagian kecil harta bana demi terserang peringatan mudah-mudahan sing dirasa amin. Jangan lam lutfiya penuh kasih sayang Allah ketika ibu yakin takdim wa takdim dengan cinta mengorbankan harta bana kepada baginda Rasul ku Allah bakal diberikan tetes demi setetes rasa cinta saling mencintai saling menyayangi antara dua belah pihak hubungan terutama suami istri mudah-mudahan sing tertanam terus sampai terjaga abadi sampai terpisah hubungan suami istri dengan berpisah dengan malu dengan meninggal wafat seperti almarhumah mukadilu zal dilalatin ala khair ketika zaman rasa cinta akan datangnya kelahiran bulan kelahiran baginda Rasul bakal selalu dijalankan diteruskan karena jalan kebaikan sebab naon sebab Nabi Muhammad di antara sambil Nabi mustaqina minna mawjudul khalqi bimawjudihi ayat makhluk sabab Allah nyiptakeun nur hakikatna urang-urang hakna hayatul khalqi hirup makhluk hayat itu sabab hirup ke ayat diciptakeun Kangjeng Rasul minna mawjudul khalqi bimawjudihi mudah-mudahan wafat mudah-mudahan jauh di Kangjeng Rasul komo deui apalagi nuju bener urang nikah jeung deui yang ngalaksanakeun nuti perkara-perkara dika cinta ku baginda Rasul termasuk urang memperingati kelahiran baginda Rasul mudah-mudahan dika cinta ku Rasul hingga syafaat sebagai syafaat hikmah sebab syafaat Rasul adalah syafaat hakun syafaat kaulah adalah hak lain wajib deui anu hak yang mutlak ari wajib beda perintah bisa udur bisa gugur ku halang seperti itu wajib sholat wajib seteh bangun kekayaan halangan kerehetan justru jadi haram tapi hak apa sih kan asli dia ada kersaha kerjama anu leres-leres berahabah bari luhur kenika baginda Rasul sesuai jeung ahli mukadimah tadi ku Gusti Allah balsukna bagi Gusti rezeki ka abdi sadayana mutaba'atan ikut terus menempel nuturkeun kana akhlak daraja Kangjeng Rasul awalan wa akhiran dimini ka akhir qaulan wa fi'lan ucapan jeung panggawean bahkan ibadatan wa ta'atan
Nabi kandung selesai kanjeng Nabi Muhammad SAW bahkan wahsyuna begitu jika hijikan tidak berkiamat yang para awliya Allah wa abid nabi maut dan abi kalian mau suhada ulah hina dihidupkan abi kalian hidup najeng para ulama hadisna ulah terhiti guru bahkan ibu dina keterangan dina mukadimah terus pada terang sangkin mah sahaja ma'anu ngagungkan kana sasi di pada junjungan kami maka ada sejamak untuk syafi'an lahu yaumah kiamat bakal dipasihan syafaatna bahkan orang teh ngagungkan kanjeng Rasul teh dengan pengorbanan korbankan harta bana sadirham bahasa aziz ulama aziz rupiah 100-200 ribu Allah bakal dibalas sarwanya nyodakokeun emas sagede gunung ngan eta teh kuncina kudu yakin di dina agama mah disebut teh percaya teh disebut teh iman nu mawi dina ayat Al-Qur'an ketika Allah membicarakan tentang iman sok dikalitan dengan kalimat munadah bahkan murana lagi sampai global ya ayyuhalladzina amanu jalma-jalma beriman mun kabung teh menuju di bobong sok dibalikeun anu teu iman berarti teu jadinya ayeuna mah geus teu zaman da geus rumah-tangga urang balikeun anak masing-masing individu make tafsir Al-Jailani bunga bahasana jama-jama anu pasif percaya ka Allah jama-jama anu percaya ka Rasulullah jama-jama anu percaya ka Al-Quran jama-jama anu percaya ka qaul ucapkeun para ulama jeung kuring rek naros ka urang ieu nah urang ieu percaya ka Allah teu percaya ka Rasulullah teu percaya ka Al-Quran teu percaya ka Allah daya balik Allah teh ningali ngupingna sanes ku soca ngupingna sanes ku cepil tapi musibatna ari ningali ku soca mah ada keterbatasan kau tulis akan bagi ulama ku kertas salamat terus kalangan tapi Allah menningali lain ku soca tapi musibatna tidak ada keterbatasan Allah nguping lain ku cepil tapi musibatna leres lamun percaya urang ya Allah aya bari nguping lain ku cepil ningali lain ku soca tapi musibatna ari urang ieu usah ngomongkeun baturna lamun ngomongkeun batur mun payun nu dicaritakeun sok taun apa tadi taun alasan lawan teh bisa naon kadengin apa percaya Allah teh maha nguping masih kere sieun tu jelema ari ku Allah teh sieun makana diingatkeun percaya teh ulah hanya percaya hukum kudu dibarengan jeung pembuktianana leres katung jeung Allah jeung pasangan calon suami istri hayu bilang I love you you love me I love love-lovan nu dibutuhkeun ku istri zaman ayeuna lain rayuan koma tapi sah jeung saksi beda jeung santri kok lamun santri nu ada kawin pawe teh engke cenah bulan 2 diserat teh kang cenah aya bulan 2 pas tangah kita langit tengah putih itu tinggal ya bulan lagi masih kiri hiji pan ari para pemuda mah santri masih ngeri ngomong ge pan daripada aya diserat-serat dunia kawin aya teh patah terus lagi mencan usaha teh da saya anu dari teh ya saya nu kadua khusus ka para pemuda ulah wagayang rumah tangga lamun encan boga ya saya nu katilu khususna ka ibu-ibu ulah wagayang gaduh icu lamun encan boga ya saya nu ka opat khususna ka para umat hayu buru-buru tobat sabab dunia tere kiamat sabab dunia tere kiamat iya saya luka lima khususnya para ulama mudah-mudahan dipanjang gerius bari barokah ilmuna bari barokah iya saya luka genep ngajian guru di banyak banyak kanggo bekal hirup anjeun Allah bakal yang hareup Allah bakal yang
ka para sepuh ka Allah tawani jauh bisi hirup urang ribu bisi hirup urang ribu ya saya nu kadalapan tadi sekuring cara makan ya betul kekerebekan sabak karek keersian sibatkan candil siapa terus dikawakan ya saya nu kasapuh ngajina geus teu pararuh panunggeng geus tunung awak oge asari bukan ngawon gitu ya. Hadir jamaah rahimakumullah ngan kuncina urang kudu yakin sabot yakin lamun dina bahasa Quran disebut iman ari iman teh motivasi amal kanggo masa depan disebut motivasi amal ibu bapak lamun nyata berhiji syariat mereka bidan mereka dokter mereka tukang gape teu percaya amal karasana sing kuring kantos kata syariat namun bari ngarios urang kali tah di pasir budak kantos urang kali anu kalimat itu urang kalimat terus anu 5 dan sandi jika anu kene ari bojo mah mega hiji tah bade berobat aya tukang berobat nu ngobatan teh bojona bidan salogena dokter lengkap si ibu ditaros ku dokter teh beres ibuna bidana teu daya ibu bade diparoswati atau ibu si ibu cenah balik ke si ibu ada sebut teh ditaros pak nah ditaros itu ada cinapan 50% kepercayaan itu sugesti mengandung cepat sembuh maka jadi pantas jadi bu yang percaya maka tarik didatangan di cabang oke sok aya cengkar bukan makanya kalimat iman percaya itu hiji motivasi amal supaya orang ngadaek ngalaksanakeun hiji perkara kusabab percaya nu kadua sebagai masa depan urusan akhirat urusan dunia itu geus jadi masa depan ibu jeung bapak teh dina rumah tangga geus rajin incu masih kene ngariung harmonis eta teh sok masih kene terjalin ada saling kepercayaan dalam geus terjalin kepercayaan ilmu kerja kerjakan di rumah tangga panggilna hayang papisah bahkan tak kali sabulan maka hayang papisah ari sepuh saha nu ningali anak teh papisah di rumah tangga geuleuan hajat ngajual sawah ngajual tanah bebeakan itu kebahagiaan menjadi anak tak kali kesabulan geus papisah geuning panitaros ku ibu teh nyai ari teh kunaon maka hayang papisah jeung salami ka sabulan